Panglima, ya, pangadagangkeun Aceh seletik dijig. Kurang capek euy. Ayo sabarahan aja nang kena. Paling ge ieu mah 20 ribuan Panglima jig. Dagangkeun. Oh, atuh anak budak, urang didagangkeun lah. Sok. Kemana nya? Sok. Aceh. Aceh, Aceh. 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 Aceh, Aceh. Aceh. Anjir. Asih neng. Kenaon eta? Aing sampurikeun ah. Lagi apa di sini duduk sendirian? Enggak takut diculik apa? Enggak takut diculik, tapi kalau ada culik aku dong. Wah, ini mah ikan kayaknya. Gampangan pisan gitu mah ceweknya. Aduh, aku mah tara culak-culik ya teh. Iya sih, kamu mah masih kecil. Itu apa? Jualan rambutan? Iya, aku teh jualan rambutan. Beli dong. Iya nih, lagi ngidam rambutan. Emang ini berapaan? Murah, ini mah cuma 20.000. Beli dong ini semuanya. Aduh, 20.000. Mana uang aku tinggal 10.000. Mana belum beli beras, minyak. Gimana dong? Aduh, kasihan banget. Ya udahlah, sama si teteh cantik mah gratis aja, ambil semuanya. Wah, ini semua. Yaudah deh, makasih ya. Ya udah atuh teh, aku mau pulang dulu kan ininya habis ya. Ya, makasih ya. Ya. Aduh, bulu punduk aku merinding lihat cewek yang cantik. Aduh, gimana nya? Mau bayar ke si anak muda? Rambutan beak, duit eueuh. Mana duitna? Rambutan atau beak mana? Kalau kok wae gitu kan. Mana duitna? Sebelum ka di dieu kieu. Yo, kan Aceh teh beak kieu rambutan teh beak. Beuh mana duitna? Sia wae kan, sia ku aing cangkel gak ngomong. Gimana Acehna? Ka manakeun? Tadi urang papagi jeung awewe geulis, urang diberekeun Acehna. Aya duitna mana? Eueuh, Atuh, sia eta Aceh nu indung urang. Baru dibikeun sama ka awewe. atuh da awewena geulis anak muda, mata udah urang anak muda. Heuh, menggoda kehed. Sia mah Aceh aing jadi korbanna busa buru. Oh, atuh. Bae teh. Bro. Cintaku padamu tak akan putus. Ustad, kemana eta mun ngebut kitu atuh? Iya bos, rek ngewak jurig. Anjir, si Ustad arek nawak jurig. Manya bulan puasa kieu, aya jurig kapan ditalalian jurig bulan puasa mah. Tuh, we, si Ustad balik deui, we. Tad. Mana jurigna, Tad? Iya bos ya, tah. Jurig na beunang ku urang. Mana Tad jurigna? Eta mah jalma, Tad. Ih, kugu iya jurig. Iya bener bos, jurig bisa yang nempo mah ya. Nya jurig-jurig ka tempo, Ustad. Nempo geura ka dieu, ditambalik, Ustad. Jurig. Tuh, ayangan nempo banget mana? Buru balik. Ustad, eta mah lain jurig, eta mah jalma, Ustad. Bos, pan ieu mah jujurigan. Sok ngagoda anu puasa titah Garodin. Barudak ditu ge ku sieu digoda titah Garodin. Jadi atuh Garodin di ditu, bos. Terus mana lagi kituan kan? Wah, gak berat ku sarung geura. Gak berat Tad. Tuh mah nu kitu mah udah puasa Tad. Urang we dihakan ku aing Tad. Tuh, kadenge maneh ek dihakan cenah ku si bos areta, ku aing maneh daek diparabkeun ka si bos areta. Ampun Pak Ustad, embung diakan urang mah embung. Heeh, mangkana engke mah ulah ngagoda anu puasanya. Siap. Isuk mah maneh puasanya. Siap. Bos, ieu heula atunya. Oh sok Tad. Lamun kitu-kitu deui mah geus kaurangkeun ek dihakan ku aing mah Tad. Anjir itu si Panglima euy. Jigana arek nginum we mah. Heula. Si bos areta keur naon euy? Lah ku aing kudu sampurkeun. Wah, itu beres ieu mah. Sia teh kapanggil. Arek nginum satu sopan geuning. Yo, bulan puasa kehe ayeuna teh. Naon bos? Urang mah yeuh keur tamas, da. Hareudang. Harudang kehe sia ku aing teh ditu diperhatikeun kehe. Sia teh arek nginum pugu. Henteu bos, henteu yeuh. Arek tamas ya. Yo. Tuh, eta mas bos yeuh hareudang. Geus kadegeun caina. Sia teh tuh mah leutik-leutik lain mah puasa sing bener kehe. Panglima. Aing geus haus itu pugu aing mah. Dan tadi lu Oh ya. Ya. Kapan dia si bos areta rek nginumnya ya?
Ayo tayu manuk di nataran aya-aya. Ya, bos areta. Urang tuh tadi teh mengawasi bos. Masa bos mengikuti si panglima teh. Sugan urang heueuh bos teh. Mau milu buka. Pakai milu etang minum. Aduh. Ternyata anak muda tadi teh ngintil urang we gitunya. Aku jadi malu anak muda. Ya, bos areta. Ulah kitu bos teh geus kolot. Ya, kudu nyontohan sing bener. Puasa mah kewajiban, bos. Kewajiban sih kewajiban. Ngan kunaon? Yo mending asa garing pisan ti koro teh. Jadi haus. Atuh, aing mah ulah kitu bos, menyawa elek ku budak leutik, kan budak leutik besok puasa. Iya atuh nya. Anjing mah moal kitu anak muda. Bakal puasa besok mah anak muda. Heeh, ulah kitu-kitu deui nya. Nya. Awon. Iya. Abi ti payeun nya. Mah anak muda. Bye. Bye. Ini teh si anak muda ayo inung ku aja. Tapi dah euy. Kurang teh geus kolot harus menjadi contoh yang baik gitu nya euy. Era kitian wae masa umurna. Ada ojek ojek Uhun ojek. Bade ngojek iya tuh aku teh mau ngojek manya tuh aku teh nebeng. Wah, sugan we bade nebeng. Ulah tuh siap bade ngojek mah. Ya, siap. Antosan sakedapnya. Abi mulai euy. Bade ka WC, antosannya tadi dia sakedapnya cariknya. Atuh ngojek kalah ngelu atuh. Sok bro. Aing ngojek geus sepi. Ajik. Itu saha dina motor si anak muda kenangkring gitu. Bawa penumpang gitu. Aku aing sampeurkeun. Nuju naon nangkring di dia? Bade ngabangsat motor. Sok gagabah kitu sia mah. Ya, urang mah arek ngojek tah. Anu boga motor ieu sia aya saha ngaranna? Ieu mah motor si anak muda, Ya, sareng abi we atuh ngojekna. Moal abi mah bade ngantosan si aya ya nu gaduh motor ieu ya. Ih, uhun, abi teh dipiwarang nyupiran dina motor ieu kudu gaduhna. Dan nu gaduhna teh nuju main ceret di WC. Oh, uhun atuh ari di piwarang kudu boga mah. Ayo sok. Oh, siap. Bentar, Mak. Ayo, Yuk aja ke pasar. oh, siap. Iya, siap. Wah, yuk saya mah tenang. Heeh. Yuk, ya, siap. Asik. Nah, yuk penumpang urang ka mana yuk? Yung motorna. Wah. Buat si panglima yeuy. Aduh, aing apes aing ditinggalkeun modal anjing.